Sutisna. Aduh, aing di kok doang sabatang ieu mah kali caleg aing. Malam. Coba Nyi, ya yang dahar ya, lapar ya, tadi ya, aduh. Ari akang hayang dahar weh ari usaha henteu. Duh, tadi yang dahar menit mau ngaulaan pisan, ampun ting aing. Bede cau doang lah. Bangsa laki kitu mah usaha tara. Tah aya nage nu kieu menang akang ti kebon. Abong-abong aing teh usaha ya menika cawe gua hiji. Ampun ting aing. Boga pamajikan teh. Apa? Cara batur atuh usaha. Neangan duit ka ditu, tong cicing wae. Heeh lah, tenang. Mangkat ya. Resot akang didoakeun ku Neng, ulah nipu wae, usaha sing bener. Pusing aing pikir-pikir. Bapak majikan dari cerewet. Duanya ka mana atuh geus kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga ka lebet. Lebet tak? Lebet. Sarasa nyalira. Alhamdulillah. Cari. Lain di antos-antos di kamari teh sudah teh bagian dokap enjing. Kalau rasan abdi teh kayak di bumi ya teh. Oh, nya mun pacaleg hampura ieu teh ya. Ya kasibukan kamari teh. Mun teh sawios, lain abdi teh butuh bantuan. Gitu kanggo mungkin enak masak gitu. Insyaallah meureun lamun aya jodona ieu mah gitu abdi teh nya teh bade jadi jantan caleg gitu. Maksudnya anjeunna kumaha tah, Pak? Jadi kieu Pak abdi teh kalarasannya Bapak dongkap ka dieu gitu tah abdi teh ngabutuhkeun masa ieu teh gitu. Kan memang abdi teh anu teh bade ngarekrut heula tim sukses. Wow. Tapi nu tararangguh Pak tim suksesna. Itu nu sararae lah gitunya. Maksudna mah supaya naon ya? Supaya nyukseskeun lah gitu ka abdi gitu Pak. Tah perkawis eta mah insyaallah Pak ku abdi teh nya aya ieu anu tim anu ieu anu tangguh pokona mah. Dikeun nyukseskeun Bapak pokona mah insyaallah lah ku abdi dibantos gitu Pak. Saya. Memang abdi teh butuh tim nu tangguh Pak ieu teh. Butuh tim tangguh aslina ieu teh gitu. Ya intinya mah yang sukses lah gitu abdinya jadi caleg teh. Ih teh. Sutisna. Oh nya mohon Den. Ya mohon Den. Aya tamu meuni cai-cai acan. Acan canakeun cai coba atuh. Oh nya mohon Den. Enggak Den. Den balik ka payun heula abdi. Mun Sutisna engke mobil pang mundurkeun ka belah ditu beusi kahujanannya. Soalna engke jeung Bapak rek berangkat pan meureunnan. Rek menemui masa-masa anu di si apa ka akang ieu tah. Heuh sot kitu we. Nya Den. Insyaallah siapa ku abdi dibantosnya. Namun abdi bade pamit lain apa nya? Oh mun. Mangga teh gitu mah. Kedap. Kedapnya. Aduh. Oh, wias Pak, wias. Lain maksud teh itu bisa. Wias. Ah, iya. Sabatang ya. Mana caranya? Mun jang di jalan kin insyaallah sabungkus mah aya kin sawan. Bari gubernur. Mohon tujuh. Aing harapkeun anu beureum di bare pokok sabatang. Ieu mah. Caleg teh kere. Aduh, aing di kok doang sabatang ieu mah kali caleg aing. Mana balik eueuh bensinan ieu teh. Aing kudu ka mana ieu yang ngambil duit ieu. Dia tanya kurang duit deui. Ieu apakah aing ka caleg hiji deui kitu ya.
Aduh, ini anggarannya besar banget ini. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya menang. Kok si Emon itu? Mon, Mon. Ah, si Emon kok aing ajakan muncal ya. Mon, Aisyah, kenapa kos nu bingung gitu? Ulang-ulang. Carikan pamajikan aing. Kemana aing dicarikan aing pada merintis usaha ngeureungan aing. Liur nangan duit teh, liur. Siapa atuh kos lain laki wae, Mon. Kumaha carana gitu urang. Aduh. Coba kudu ka mana kira-kira ya? Karena ieu Mon, Islam ini ya aing mah. Urang muncang. Muncah. Heeh, aing mah. Eta ida alus. Yuk, siap. Siap. Oke, yuk. Bisa dandan mah salin nama. Musik yuk atuh siap, sekieu siap, rapi meureun siap, ya. siap. Oke, oke. Oh, mantap. Semangat. Ayo. Lain ngomong-ngomong orang coba minta heula rokok boga. Siaman aing teh boga rokok, siama boga duit. Sih ya. Dah. Nareda ieu aing mah ampun pisan ya. Nama Mon, siap moal. Bingung deui nama. Wah, tuh mudah-mudahan we. Ieu mah habis, Mon. Anu bener teh. Pokoknya hayu. Oke. Ieu mah kelas dunia, Mon. Ngali Mon bukan kolam sagala, Mon. Mah lagi aduh ieu mah kaagreng kieu, Mon. Ieu teh kolam ikannya. Pananti mani teh, Mon. Baheula keuceuk Oh, setengah para gitu. mandi asuka anjang lauk teh. Tuh aya, Mon, aya. Tuh aya. Oh, ini aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Ke sini. Ayo Kang, silakan duduk Kang. Akang ada perlu apa ya ke sini? Jadi begini Pak, ngomong-ngomong Bos Jimmy katanya mau nyalek. Ya, begitulah Kang. Ya mungkin barangkali Bapak butuh dukungan, gitu, butuh tim. Bisa ngomong punya. Besok sedih gitu ngomong-ngomong. Saya siapa menunggu Bapak, tenang aja Bapak nih sama teman saya nanti di gotong royong lah gitu Pak. Ya, jelas lah. Saya pasti butuh dukungan dari akang-akang ini. Kalau akang-akang berminat, bolehlah masuk tim saya. Insya Allah Pak, sudah banyak yang saya sukseskan Pak. Ya Ya nggak Pak, Pak? bener Pak, bener. Udah banyak lah dari teman saya juga nih udah pernah mendukung siapa tuh dulu Pak Rusli. Rusli. Iya. Rusli Koto kan? Iya, Nah, betul itu itu. Pak, bener Pak. Nah, ini yang saya butuhkan. Oh siapa kalau gitu? Kita kerja sama Pak nanti. Ya betul. Pasti. Oh, kalian nggak usah gitu. Tenang aja, saya ngerti kok. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Tenang masih tenang ya, tenang. Masih kapan ya, tenang. Tenang sih, Mas. Yekeun. Setiap orang teh duaan nih di situ. Bagi dua. Kebagian tenang, sih balik mau dicarekan deui. Sukun lagi tuh mah tuh. Tah yang sia tah.